Nah tina titinggalian dedengean aambean rasa jeung perasaan-perasaan kenikmatan iyalah anu kudu diopenan, iyalah anu kudu diropea. Ternyata horeganan eta mangan sakadar zahir, lamun hirup nutur-nutur zahir bae. Kaayaan mata terus dituturkeun, kaindahan ceuli dedengean dituturkeun, kahayang irung sungut jeung sajabana dituturkeun, silaka urang bakal walaupun urang maca 2 kalimat syahadat, maca la ilaha illallah kalimatun thayyibah saheulaanan lantaran urang teu pernah ngekang nafsu, bakal aya itung-itunganan engke jaga di akhirat. Maka ibadah ngan sakadar zahir doang, ieu mangan sakadar fikih. Cok reberesan make fikih, ieu miti make sapinah datang ka Fathul Muin, Fathul Wahab Tuhfah Ikna. Irup dengan sakikituna be urusanana teh urusan zahir be. Lantaran tamangan sakadar Islam, Islam mah ilmuna ilmu fikih. Sasaranana ngan sakadar jasad, tujuanana adalah sasaranana jasad, tujuanana ngan sakadar syariat. Jelema nu ngalaksanakeunana ngan sakadar disebut abid, pagaweanana ibadah. Eta teh ngan sakadar zahir we. Jelema kuari ibadah ngan zahir hungkul, ditingali ku urang tarangna mah hararideung ieu deui. Wahara jasa. Calanana leuwih panjang tibatan samping, bagus-bagus. Wah wahara. Lamun sujud angel mun loba jelema tapi lamun sorangan hampir teu sujud. Lamun loba jelema masyaallah duhana bae duha 24 rakaat. Eta lamun loba jelema mun loba jelema teh duha. Nah ilah zahir bakos kitu bae. Nah lamun urang nutur-nutur zahir bae kos kitu bae hirup teh eueuh nanaonan sakadar cangkang. Di akhirat engke bakalna moal bisa nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim sebab ngan sakadar ngurusan zahir doang. Patalina ngan jasad.